mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng enjing oge wilujeng patepangli sareng pribados di Mojang Desa Kenal. Alhamdulillah dina suasana anu ngaruy hujan kieu pribados tos dugi di Kampung Pasir Malang, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Kangge ninggal aktivitas warga oge kaendahan alam nu dipalihan dieu hayurang tinggal sasarengan. Bener diratakeun ayeuna. Bapak nuhun. Sahabat Mojang Desa, pengalaman deui-nya ieu asa zaman baheula teh nya kitu. Jadi alternatif kami di lembur mah kami hujan teh ku payung ku daun cau. Dupi sareng bapak saja dengan anak. Ya, Bapak Ucu. Bapak Ucu. Mohon. Bapak Yusuf berapa tahun? 78. 78.
tapi masih strongnya. Wah, no, Jiwa muda. pokoknya mah bebas lah pokoknya mah yang jajak mah. Jantan kucina teh tata bebas saking seur pikirannya Pak. Oh, entah eta. Bebas hati, bebas pikiran, jantan katingalnya strong. Nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Tah eta Kenikmatan. Kupujang ke nikmat. Bapak teh nuju naon ya Teh? Tidur we nya. Di warung teh palih mana Bapak? Di warung teh palih mana? Anu pas tiduran masjid. Palih gitu. Mun yang karena kali tiduran. Terus putra atau telepon pojok. Oh, anu boleh nyebatkan putra. Anu mana Pak? Anu warung deh. Oh, ibu teh pun baju Bapak. Mohon. Oh. Taras sasarengan di mah. Kunaon? Isin nah hambak isin. Putra. Nyerupate putra. Tapi tak abis tahu didinya dah. Kowe ngopi. Tadi nu kaler gitu. Teh sadayana nu Bapak. Oh, gening punya lirawe nu garapna. Aduh da enteng ngagarung. Bamari mah sarung batur. Kamari mah kumaha nama dikanak. Pada abi ningali pali sayu makan seur anu gotong sayong nya. Bapak mah punya lirawe. Kamari mah sarung batur. Nuhun. Ieu teh namina teh naon Pak nuju leker teh ngararata eta. Ngararata satos ieu teh janten di tanduran. Tanduran seperti itu tuh. Jantan satacan di tanduran teh diratakeun heula. Kunaon eta teh Pak namina anu alat pengratana teh? Gagaruan. Mohon. Diratakeun paling sabaraha dinten diratakeun? Sadinten nama mohon pingpong heula. Nuhun. Pageta di tanduran. Pageta di tanduran. Eta sok sareng saha di tanduranana? Diborongkeun. Jantan Bapak macalik lah nampi beres. Paling nyapa. Oh, Bos. Ku sami warga dia kan Bapak. Paling sabaraha dintenan tandureun? Sadinten ge 8 urang. 8 orang? Oh. Eta teh 8 orang teh berarti pangita dibagi-baginya. 40 sadinten. 40 sadinten. 40.000. Sajalmi teh. Itu udah agung biaya kamari ku mesin 500. Tah eta mesin Bapak kagungan nyali rata nanti nyewa sabaraha sakali? 500 sakali angge gitu? 10. Awisnya. Separat nawe. Alhamdulillah. Bapak, iya kagungan Bapak di mana dugi ka mana ieu? Itu ikulan. Di pali ditu. Dugi ka eta. Alhamdulillah. Seurnya Bapak simpenanana. Iya nuju can rimitan teh kapan ka kota Candi Putra. Kota Candi Putra? Oh, terang-terang. Iya nya Pak. Mohon. Tak kieu terang-terang mah anjing. Terang eta dugsek mah kuah aja mah. Tara unonya mah paling ngala kamari ka dieu teh. Terang-terang nampan we istri mah. Niku ada. Ngome. Oh, panen bapana janten. Oh, Talis nang pamikulo dama nya dong ayeuna gal ditancep. Sampai sareng punana. Numaman kong tali sareng sama. Ai model hasil tanam bapaknya model kan sampo, tales. Eta kan ku Bapak diolah deui nya sa Bapak teh. Sok dikamanakeun tah hasilna? Hasilna dipaleser langsung. Oh, dipaleser langsung. Mohon. Dongkap ka bumi. Urang Ancol, urang Munu, Pasir Malang, Pamungpeut, Kadari dongkap ka bumi Bapak. Upami 3 Garut mah 20 kilo, 10 kilo. 20 paling kali. Oh. 3 Garut mah. Kawit mah eta kumaha Bapak? Jajak-jajak ka ditu. Oh, tara. Sarumping. Alhamdulillah. Sarumping. Dongkapnya Ira. Mohon. Aya 10 kilo ge sarumping dibandingkan ge CF. Sakilona sabaraha Pak? 35.000 sakilona. Mohon. Anu 7.000 teh dari calna teh 10.000. 10.000 saparapatan. Mohon parapatan teh. Mohon.
Nyanak untung na no, instalna 3.000 tina sa bungkus. Nuhun. Eta kawitna kumaha bisa anu sanes teh terang Bapak teh icalan ieu. Ah nyebar, Nyebar. buatan anu. Eta teh Pak anu 35 anu 7.000 eta teh tos diolah ku Bapak. Tas diplastikan, tas dipak. Oh, tos dipak kankeun di Banten ya urang mah nya. Kanten ngarasakan. Nuhun. Dua video tuh di bumi. Bapak kan eta mah anu tos diolahnya. Mohon. Anu teu diolah aya. CF mah. Henteu maksudna teh aya anu diical anu teu diolahna kitu nu mentahna Oh, aya. atah mentahna. Seperti tahun nu asa 4.000 bisa. 4.000 misalna anu Oh. atah hungkul eta teh. Nu asak atas tahun nu asakna, cau asakna. Sewa asak tapi tak can diolah deui. Kayak can diolah. 4.000. Kayak pisangan mohon anu sajen gitu. Lamun kan pisang anu atahna teh 4.000. Anu atah nama 3.000. 3.000. Mohon upami bapak meser 2.500. Mohon. Kangge kabatur 3.000. Ayo tos diolah mah sami-sami keneh 7.000 35. Sami campur tales cau ge sami 7.000. Ai kan eta mah caunya 4.000 3.000. Ai sampo sabaraha? 2.000. 2.000 Mohon sakilo. tales 2.500. Setengah. Oh, Sekilo. sakilo. Tales setengah sekilo 2.000. Mirah sih, Pak? Kan? Mirah berarti. Nya awis da diolah deui. Nyentuh untuk diolah nah itu 2.000 kan. Mohon campur. Bapak, nuhun waktosna, punten ku abi diajak ngobrol. Ada. Lawas dulu. Nuhun, abi panginten bade Tadi kehujanan sedang di dia. Rawas ya Pak. Di astana tadi. Bapak, mangga. Assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di Kampung Pasir Malang, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Insyaallah urang teh sapatepang deui tina video ge lembur anu sanesna. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.